Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampe. Alhamdulillah saparakaca parantos ngincakeun di Cibuaya. Khusus di ayeuna baris dituju nyaeta situs bersejarah, situs purbakala dina Candi Lanang. So, kurang sami-sami ditenan ku sadayana ieu rombongan gondes sareng diterenganku Sundawani Wirabuana anu baris tandang dina sonten ieu. Mangga, gerak. Sampurasun sadayana. Awas. Tadi nanti heula. Iya. Ayo baca robot sanggar aja lang. Busuk. Alhamdulillah urang sadaya parantos dumugi di situs bersejarah kangge wabil khusus urang Sunda, urang Karawang, urang Jawa Barat nyaeta situs Candi Lanang. Alhamdulillah parantos dumugi ditenahi urang sangsara. Sampurasun. Alhamdulillah Bapak pribados di reng-rengan komunitas barudak Sunda anu ngamumule kana sejarah tanapi tali paranti para karuhun anu parantos ngantunkeun. Alhamdulillah biasa ayeuna nincakeun ieu di patempatan eta sejarah karuhun urang Candi Lanang. Alhamdulillah di pelaksana barudak mudah-mudahan aya di barudak. Tetapi alhamdulillah kedatangan pengunjung
diparengkeun menyampaikan di kesempatan ieu di situs Lanang Cibuaya ieu ya. Alhamdulillah sehat kabrokahanana semoga dikabulkan. Amin amin ya Allah. Kabehna nu aya di dieu mendoakan di situs Lanang Cibuaya ieu syariatna supaya dikabulkeun lah, disampaikan ke Subhanallah taala nu ngadamelkeun alam ieu semesta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Mangga. Assalamualaikum. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah orang parantos di situs bersejarah situs Purbakala anu gaduh ieu Karawang Jawa Barat nya situs dina Candi Lanang. Alhamdulillah parantos antosna salah anak urang doakeun ka para karuhun anu parantos ngantun itu payun urang pangka mudah-mudahan anu parantos mulih ka jati mulang ka alam asal sing ditampik segala rupi kasayanana kumantenna mudah-mudahan ditempatkeun anu layak ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh,